kararesan baraya aya saung ge nya. Aduh urang nyihan heula mending nya bari ningal anu ngalangkung teu nya mobil hideung nya kai cenah penepi kayu nya. Tah tebu baraya motor baraya nya. Ayo urang gajretkeun deui urang ningal terowongan nya. Terowongan kereta api cepat. Dipalih katuhu. Tanapi dipalih kanan nya. Jalan ka dieu baraya yeuh. Kanan cenah. Ada power oge jalna baraya tuh yo. Jalana butut. Anjak jalana. Poe sampe nya ada mah gaplek. Raya nya ieu teh poe sampe nya nuju moe sampe teh raya. Ieu tadi teh si abah teh di ditu tuh peli ditu. Ieu cenah ku sabab hayang ningal ieu raya nya. Terowongan. Aku ka dieu tuh eta baraya terowonganana tuh. Cobi kira orang caketan orang lewat kebon sampe. Ieu teh daerah Cianjuang. Memang teu tiasa lebat barayanya tuh udah puguh di pagar ieu mah di luar pagar nya. Tinggal rada ketebihan. Sugan we kaperengan aya kareta anu ngalangkungnya kareta cepatna mudah-mudahan baraya tuh belaan apuk-apukan yang ninggal kareta cepatnya. Tah eta terowonganana baraya tah ieu jalana atunya tuh di pagar sapetos kieu baraya. Tadi teh si abah teh aya di ditu tuhnya jalan teh tuh di puncuk itu tah jalan teh kadinya baraya tuh kali itu tuh mapai pasir ya leuweung. Eta baraya umi keur ngamera tah baraya nya rel nage aya dua jalur tuh. Gagahnya ieu terowongan melah bumi baraya 200 kilometer ini terowongan teh. Karena ya kereta ngalangkung pamika tinggal mah itu teh baraya jalan pulangnya. Ini asa tiis adamnya mantap.
kurang ngalih ka luhur ge baraya. Eta teh baraya dunya aduh lebat ka terowongan nya. Tah eta baraya kareta cepat teh aduh mending ngablesat siga kilatnya baraya. Eta teh Bandung Jakarta. Di sugan we aya nu liwat deui kareta teh. Kurang antosan. Tah baraya cigana mah aya kareta keluar di terowongan. Diraya ngaguruhna mah aya barayanya aya 1, 2, 3 eta baraya kareta ngaguruhnya. Baraya ieu kareta cepat teh baraya tuh. Mantapnya baraya. Mini ciga cacingnya baraya aduh. Tah gitu baraya. Sok mangga anu lingih di daerah Cikalong Wetannya khususnya umumna anu di Jawa Barat sawe anu ningali videonya baraya dulur salemur di like di komennya. Mudah-mudahan biasa ngahibur biasa manfaatnya baraya. Sok mangga ka urang Cihanjuang Si Asri Palengseran di like di komennya di share ya mudah-mudahan manfaat. Hatur nuhun kasadayana baraya anu di lemur. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.